Aing mah ya goblok darengekeun ku sarareanya ya. Aing mau usus ke Padedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat anjir tah. Aing selalu merepepeling dan support terus aing mah ka Padedi teh. Pokoknya terus Pak menjalankan yang terbaik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik tah Bapak Padedi nya ku aing didoakeun cing sehat pokoknya mah. Anu ngaromongkeun Bapak mah nu ngarujat anjing. Antepkeun we eta mah jelema garelo goblok eta mah. Padedi mah pokoknya Padedi saya mau omat ka Padedi teh nya. Pokoknya kudu jadi jelema anu terus weh kebenaran gitulah tong sieun anjing tong sieun dihujat kieu aing mah selalu mendukung orang Sunda. Waduh da teu pararugu anu ngaharujat teh baraleg anjing sia malah cek aing ge anu ngaharujat nu naon teh ka Padedi ngopi tah teu hilap ka Padedi ngopi heula Padedi ge lah ame naon teh digawe teh alus gitu palah pokona mah aing mah salut ka Padedi lah aing berguru tentang kebaikanana tah eta we aing mah sakitulah aing moal kawas nu sejen aing mah moal ngilu-ngilu aing mah dari gawe neangan sorangan aing mah jadi teu pengangguran aing mah gawe Pak aing mah